kanggo waktosna kakersana Al Mukarram Bapak Ustadz Nanda Gerhana ti Cimong Bandung mangga waktosna di haturanan pasian jalan punten tala'al badru alaina min saniyati wada wajabat syukru alaina bada lillahi da tala'al badru alaina min saniyati wada wajabat syukru alaina bada أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلى الله على محمد عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah setengah dua, tapi nemalan jika nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak itu mah jika maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirig kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat kagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Kapara tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah kapara kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan
Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang-sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejangambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kereteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat da ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep deng-deng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngaryung mungpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing alus pangaosna mugia pangajian sing hade pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep hirup urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung ngajenan ka batur. Naha sim kuring nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek ieu di mana-mana ge ajengan mah udeng na badag gamis na ngangsar sorbana ngagaplek lol kuring hampir mirip jeung ojek online bah. Tapi ieu teh pelajaran hirup keur sararea yen satiap manusia teh aya lahir jeung batin aya dunya jeung akhirat aya cangkang jeung eusi. Ari ngaran-ngaran jelema tong sok loba lalajo kada cangkang angguran mah toong mah eusina. Sabab ngalusan cangkang mah soal babari ibu hayang gelis tinggal di lipstik tinggal di wedak nu hese mah amis budi. Teu saeutik wedakna kandel bibirna beureum tapi harasum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena amis budina. Tah amis budi eta bagian tina akhlak sumberna hate nu meninggalih tanpa pamrih celik putih jeung celak herang. Ayeuna ibu ngahiji awak babari teuing ngahiji awak mah nu hese mah ngahijikeun hate. Ayeuna ibu ngahiji awakna naha ngarendeng jeung hatena teuing. Mana bukti teu saeutik bubar pangajian ge tiung nyengsol batur jadi omong. Berarti awak ngarendeng hate mah teu ngarendeng. Tuh di masjid ngarendeng awakna sawu supu pakum. Ulah nepi ka aya jurang penyekat ngareneng jeung nu sejena tapi nu kudu ngareneng lain ukur awakna tapi kudu bareng jeung hatena sabab ngareneng awak teu bareng jeung hate teu saeutik kajadian bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mah cenah urang kuat ngagebeg salat jeung nu utek-utekan berarti sapajang salat si eta nemposi itu. Sedengkeun nu ngaran hirup ai ngaran-ngaran dunya teh disebut fana ai fana teh ruksak matak nu ngaran hirup mah keuna ku alam karuksakan. Tapi hiji nalika ibu ngarautan hate ta eta nu moal pernah keuna kuruksa. Alam Padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Bapak ieu Bapak calon bupati atur nuhun ka payunan. Atur nuhun.
genah hari nyarita aya pejabat teh. Hadirin kaum muslimin, anapun nungaran kahirupan setiap manusia sarua. Ibu manusia kuring manusia sifatna teh ajwaja papasangan. Mun langit jeung bumi, mun luhur jeung handap, mun alus jeung goreng, mun bener jeung salah, mun daek jeung kedul. Matak tong sok loba lalajo kedulna batur, da urang ge manusia nu sok kedul jiga batur. Bener jeung salah tong sok loba lalajo kana kasalahan batur, da urang ge manusia osok salah jiga batur. Bener. Nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh, osok salah jigana pangminengna. Palebah mana mineng salahna apal keterangan agama tapi sakapeung mah ngarempak keterangan agama eta. Kuring lamun ceramah lain sakadar di Purwakarta, ka Banten, ka Tasik, ka Sukabumi, lamun ngomongkeun tahajud popolotot ka batur mah tahajud, gerayu toong ka Cimaung nu ngomong tahajud molor pangheulana. Lamun nerangkeun sedekah bati era innamal shadaqata lil fuqara, sarodako yen sedekah teh mager rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Ibu teh bakal kahipnotis ku ucapan kitu, isuk masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Geratanya nana gerhana nu ngomongkeun sedekah, boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah tapi ngadudut ladang sedekah. Mana bukti apa tos dipersiapkeun dus ongkoh amplop ongkoh. Naon eta sodako heudek ditampa ari butuh. Matak ulah ngajugjug nu jauh, ulah neang anu anggang nyeduh ka langit bisi lamokot kana beungeut sorangan. Mending ge korehkeun nu deukeut wae nu aya dina awak urang, moal jauh tina wujud, moal anggang tina jasad, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Matak cek bahasa Padalangan, hiji silip, dua sinir, tilu siloka, opat sasmita, kalimat seni. Ari silip bahasa nyumput. Nyai tong cicing lalawang panto bisi nontot jodoh, nawan bahasana mapagahan budak supaya tengah halangan batur. Kolot baheula ngagugu da apal elmuna budak ayeuna papatahan kudu biheung kahartieun. Lamun geus magrib nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala nyirekem jeung indungna, nyirekem jeung bapana, aman indung aman bapa, aman anak. Poe ayeuna ibu-ibu papatahan budak kudu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon nyegag mamah kadiekeun sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Nu akhirna teu keung ku sanekala pelenung beteungna eueuh bapaan ta eta cucungnya sanekala teh. Bahasa silip sok dicokot ku budayawan saha Bapak Asep Sunanar Sunarya almarhum. Lamun kakawen dalang Semar datang. Semar ya winangun Semar kuncung danar wolung ngeluk Semar nagebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janggelek jadi satria kanca. Itu nu belah ditu keur ngaromongkeun teu sangka cenah eta ustad keur kasep teh alus sorana nuhun. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria, lamun hirup hayang jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun diri datangkeun ka hayang Allah. Tah manusa nu alus teh nu leungit nafsuna nu datang Allahna. Aya urang mah jujur melaan nafsu nepi ka ngaleungitkeun Gusti Allah. Leungitkeun atuh nu jadi pejabat ulah asa aing pang pejabatna, hargaan rakyat apan maraneh jadi teh ku rakyat. Ya cek urang ge mengpang aya pejabat. Anu jadi ustad entong sok ieu teuing jadi ustad, naha kuring bisa ceramah di dieu teh lantaran aya jamaah, leungit jamaah narek ngomong jeung temok. Mata keukeuh prinsip hirup mah hargaan, batur leuwih alus, batur leuwih hebat, batur leuwih berilmu. Matak ilmu urang teh kudu bisa ngaragangan batur, lain urang musafir hayang dihargaan batur. Dah hirup mah ukur disebut atuh. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ku rakyat. Nah maka jeung kudu bangga diriku disebut pinter kuno bodoh. Matak jelema pinter tugasna ngoncoran jelema bodoh, tapi kenyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh. Teu kudu pinter dek ngaledek mah jadi jelema belat ge bisa. Bener. Disebut beunghar kuno miskin, matak jelema beunghar dibere tugas anu saimbang, harta na loba bro dijuru bro dipanto, ngalaya di tengah imah lubak libuk ku dahareun. Percuma loba dahareun lamun loba tatangga anu teu ngadahar.
matak tugas jelema beunghar teh perhatikeun beteng keleng si miskin bantuan teangan yatim sakolakeun imah butut nu miskin pangmantuankeun lain haben ngandelkeun kades rutilahu weh tuh kanyataan jelema beunghar luhur kuta gede dunya gedong sigrong mobil mewah sawah lega ai kana BLT hayang capek tah nu kieu ngaranna jelema beunghar teu gablek ka era nu kitu gedong nasi gerong mobilna mewah sawahna lega teu kabagian BLT RW dicarekan RW gelo RT edan cing teu kunaon ari ibu geuleuh atuh matur menang BLT aing henteu yai cing teh pan ibu mah gedong si gerong mobil mewah sawah lega kongkorong boga deah paduli beda hayang teu bersyukur ku harta banana paingan jelema kitu leungit barokah tina harta matak ngarasana teh sangsara we jeung sangsara dabongan disumputkeun karunia jeung kanikmatanana well tuh kudu kumaha atuh lamun jadi jelema beunghar benang BLT tepungan kades des gitu hampura mama gedong sigrong mobil mewah sawah lega barudak keur sarakola jarugala kongkorong boga gelang aya lain deuk pamer ngan emat nyaan jelema nu aya hampura des moal narima pangmikeunkeun kanu miskin pangmikeunkeun kanu yatim emak deuk nolak ayeuna keneh pepeurieun emat teh mere atuh aya hakna mah pek pangmikeunkeun kades eta jelema beunghar nu sajati mah teuing nyage keprok teuing aya teuing eueuh tuh jelema beunghar teh tugasna teh nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum bari Bandungan hirup sumiskin jasana gede aya nu maot pangheulana si miskin mah nyieun kuburan aya nu maot pangheulana neang pasaran aya nu maot pangheulana ngaboehan tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun aya di dieu ieu mangkeluk manusia anu beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan tuh kitu aya pasaran geura gotong ku sorangan eueuh nu tahlil sok ge gudag gideug sorangan nyata eueuh nu nganterkeun ka kuburan aclok-aclokan 6:30 sorangan gede keukeuh Pak nu ngaran manusia boro-boro mah bodona salahna anger hirup di dunya mah urang kudu bisa silih titipkeun antara urang jeung urang hargaan sanajan batur bodoh hargaan ku bodona kahirupan mah sarua bener salah daya kedul alus goreng tak ieu disebut silih leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jang elek jadi satria lamun ibu jeung bapa kaasup kuring hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Gusti Allah kunaon kamari para dewan saleletres hayang mangkaning duit geus dibikeun ka rakyat 100.000 minyak saparapat tuluy deui beas 2 kilo aya rakyat poho deui nu muncul si komeng jadi si komeng stres ini kasih sarua dar jadi jelema stres coblos pertanyaanna kunaon si eta stres melaan kahayang tuh toong padewan anu ti Gerindra deuk jadi heug henteu kajeun dina jadi bersyukur dina henteu moal stres naha kun payakun pek bae Gusti nyangakeun Allah taala lamun alus diri kuring jadi dewan mangga Gusti kun payakun jadikeun matak seseg we awakna teh bener Bapak hajat lamun melaan kahayang da bakal lungleng sabab kahayang mah eueuh tungtung Pak tengah peuting nabuh wayang golek pek ari aya mah deuk dangdut pek ari aya mah deuk 20 poe 20 peuting ge mangsa bodo ngan kudu ngukuran badan sakujur ulah anu teu kaukur ku urang sagala ditabeuh hajat milu joget 2 poe jebleh di masjid cinta kunaon mang nikir kieu keuing cenah takdir lain takdir melaan kahayang mata kahayang sumberna nafsu sedangkan ti Allah mah lain bab kahayang tapi eta mah bab ketentuan alias takdir bapak jeung ibu lalajo kuring aya merek pi ustadeun sok we ngomong da moal naon bapak jeung ibu ninggal sim kuring aya teu merek pi ustadeun abdi ge sadar calana biasa baju biasa ngomong biasa nah sabab kuring acan sadar jadi ustad sabab kuring manusia biasa lain manusia nu luar biasa tah jalma-jalma luar biasa mah udengna badag gamis nangangsar tah eta mah jalmi-jalmi nu tos luar biasa ari kuring mah da jalma biasa nah meunang pangkat kades make baju bupati mangga Pak Kades isuk deui mah pake baju bupati kumaha ceuk batur aduh si eta hirupna kos nu rada gelo pan sidik kades der ai baju bupati mata urang mah mung deuk jadi jelema biasa ngomong ge ngomong biasa ieu di Purwakarta ieu ngomong biasa teu ku Indonesia da sieun
Ayo urang mah cicing di kampung aing ngadidik budak ku Indonesia lamun bentes datang TikTok, awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti Tasik sarwana, cucu kakek dicari-cari gok di dieu kacau. Matak arek nyarita teh ku Sunda we. Nah hatuna nagerhana teh ku Arab, kuring sadar urang Purwakarta urang Sunda lamun kuring ngomong ku Arab ibu jangar kuring lieur. Ku Inggris atuh pecakan in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Nya boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun ti kamari teh. Matak tepikeun ku budayana masih disebut weh silih. Dua orang Sunda boga sindir, sindir masih sindiran. Sim kuring ngaroko Marlboro Black ku bapak hajat dibere jarum ngadongeng we heula da imere mah acan ngadongeng ieu mah ngadongeng. Sim kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum kumaha sim kuring daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Ngan cek tukang son aya ucing dina rantang jeung alungan kuring sabatang kumaha cek nu hajat soloyong kapal udara ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Di dia aya udah parawan ti penting nyaring ti berang marojengja diputuskeun ku kabogohna ti penting nyaring ti berang suda kana dahar si siniranana sapatu butut lesotalina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina. Aduh sinir tah. Tilu siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka. Mawan buktina itu kolot baheula sok nyieun sawen dijieunna tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Naon makna dina hirupna zaman baheula maca Quran di baledog ngaji hadis pasti dibunuh sabab zaman penjajahan akhirnya disumputkeun dina budaya naon eta sawen disebutna luhureun pantau aya sawen dijieunna tina harupat naon bedana jeung dalil gibah aya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir ti diwengku abong letah teu tulangan tong sok ngahina batur ngaledek batur mitna batur nuding batur naha nyerieun hate batur simbolkeun ku harupat nyugak katojos ku harupat nyerina alebatan tinawan bener harupat ya mah kanu jangkung nyebut taraje atuh da lol montok betokok bari ponok ieu teh awak atawa sound system. Kumaha ceuk itu nyokot pagar jebrod karena tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna tapi bibir urang dieusian ku cacianana. Tojoskeun kana bawang beureum siksi ku ibu kecelak-kecelak cai panon naon eta peurih ku naon peurih ucap tekad lampah tabeat perbuatan entong coba-coba merihan hate batur naha bisi ka peurihna napel ka awak urang matak tong sok ngabibirang jelema nu geus wirang bisi ka wirang nepi ka diri sorangan matak teu saeutik kajadian bapak adan anak edan bapak ustad anak ustod kunaon bongan urang edana batur gelona batur teu eceregna batur teu balikna batur ku urang diomong-omong hareupeun batur maruk teu nyeri hatena inung deuda bapada mah nyerieun hate peletuk we ngadoa Gusti nyeri hate kuat diwiwirang kitu dina ceramah kahayang teh karasaeun ku dirina matak teu saeutik kajadian Pak urang kudu ngalaman jeung ngarasakeun perkara anu urang nganyerikeun hate batur well da sedeo atuh da nya silib sinir siloka silo lamun teu dibuka opat sasmita sasmita mah sastra model papatah papat jeung papatah papat opat patah pateuh naon nu opat kidul kaler kulon wetan ulah pateuh kalakuan cicing di kidul kudu jiga urang kidul cicing di kaler kudu jiga urang kaler cicing di wetan kudu jiga urang wetan artina bakal dipikannya ku sararea ai urma ka kidul pi omongeun ka wetan pi carekeun ka kaler pi geluteun balik tinggal ngaran di parehan cicing geura sok dina papatah papat opat patah pateuh tong sok pateuh kalakuan geura cicing dina opat penjuru dunya ngaran-ngaran opat awak ibu tina opat taneuh cai angin seuneu dunya opat kidul kaler kulon wetan Islam opat syariat tarekat hakikat makrifat Al-Quran ge opat lapad makna matan maknawi jurut turun ilmu baheula disebut papat kalima pancer saha pancerna hate sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki balikeun kana hate da moal kasigeung lamun ibu teu boga panyakit hate ibu geus dangdan sateker kebek make up dipake belas on ongkoh gutak gitek hareupeun kaca kumaha ceuk ibu geulis cenah yeuh urang teh turun ti imah koceak budak tatangga yei eta beungeut kuat di baledog budak batur kunaon ibu kasigeung pira kadar disebut yei eta beungeut bongan ibu boga panyakit naon panyakitna ngarasa diri geulis bapak darai ka masjid ngarasa diri ahli masjid diledek ku batur beah jelema kelut
mau teh diterangkeun saha nu adan teh aing teh nama jeung kudu diterangkeun ka batur. Ngaran-ngaran ikhlas mah persetan diomongkeun batur, ngaran ikhlas mah persetan deuk dihina deuk dipuji. Mangsa bodoh da kuring teu butuh dicatat batur, kuring teu butuh dihina batur, kuring teu butuh dipuji batur. Cukup amal ibadah mah antara kuring jeung pangeran kuring, ta eta nu rada hese. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung korong. Bandungan ku ibu korong urang ngaji tina korong leutik rujit min cirit ngan pika geuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung da tatangga sudi ngadeuketan. Naon eta korong dina ibadah tahajud unggal peuting duha unggal poe ka masjid lekat muncul penyakit ria asa kapuji berarti ngarebut puji Allah dicokot ku diri urang. Naon nu kitu sombong ngaranna bener. Oh eta teh lain batur-batur teuing ieu ge nu hadir kitu tidak. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Buka kongkorong dipoto jepret 30 gram dari suami ini rujit timpah pingal ti dieu nepi ka dieu nepi ka nyamper teh ka gibri gini hayu rangeus nanaonan kitu wah teu sadar gedong sigrong mobil mewah sabalega tungtung hirup mah sarua gedong sigrong anger tungtung hirupna kanu nyaran kedong mobil mewah sabalega anger dikubur mah dina sawah batur bari eta ge wakaf mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran bener Pak. Heuh naon atuh disombongkeun tina hirup. Eueuh matak nu ngaran hirup leungitkeun dirina datangkeun Allahna disebut weh innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang buktikeun. Lamun bener ibu keur bareng jeung Allah, bapak bareng jeung Allah kudu kumaha eta? Lamun ibu bareng jeung Allah, kuring bareng jeung Allah, buktikeun sifat-sifat Allah kudu aya dina awak ibu. Allah teh boga sifat 88 ngaranna Asmaul Husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Qahar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit nepi ka terakhir ya Sobur. Buktoskeun Allah teh boga sifat ya Gopar, Allah teh maha pengampun. Artina lamun urang babarengan jeung Allah kudu asa kampura ka jalema nu ijid nu rujit nu cua nu ngewa nu geuleuh anu keumeuh kudu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara itulah sifat Pak. Euing aya teh ngeueuh nu dibaca ku urang ya Gopar wahai Allah maha pengampun urang hayang dihampura ku Allah ari urang teu asa kampura ka jalema nu ngaledek ibu. Kunaon ibu dihina kasigeng, kunaon ibu dicaci kasigeng, kunaon ibu dipitnah kasigeng, bongan penyakit urang so ieu teuing. Bener. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, da teu kudu nyeri hate, lalajoan buah buruk. Buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu dibawa. Naon sababna keur nanahawan ngala buah buruk? Buah buruk mah ibu jujur teu kudu dipetik teu kudu dieuneuk-euneuk teu kudu diala nu buruk mah rag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan engke ge eureun ceuk ibu teh nyata cenah tatangga teh teu eureun-eureun ngomongkeun mah teh tenang engke ge eureun di mana geus dibere nyeri huntu piraku kudu dibere penyakit eta anger cenah geus nyeri huntu ge cager ayeuna teh anger kitu ngomongkeun keneh tenang engke ge eureun di mana geus paeh piraku nepi ka nyieun kadorakaan nepi ka tungtungna maot Pak. Matak nu ngaran hirup kudu enjoy, kudu kalem, kudu tenang, kudu senang. Inilah disebut merek seni senada budaya. Matak orang Sunda mah hayang ngabudayakeun Islam dibudayakeun. Ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 dinyanyikeun. Di Sunda di Arab henteu wujud kidambak terus ilmu basor kalam Bandungan ku bapak ku merek budaya nini apal keneh kunaon eta metode na metode urang metode budaya geuning di Arab mah teu dikitu-kitu abae da urang mah urang Purwakarta li urang ditu di masjid sabab jelema telat wae ka masjid nyieun metode naon metodena pupujian
aki-aki ini aling umat muslimin muslimat hayu urang berjalas da mikna butut maah salat subuh ayret setengah genep maghrib. Itu teh metode cara ngolo kunaon kunyanyi hanya tak urang matara tara pupujian anu tara tong loba omong entong ngaganggu anu osok tong kagoda kuno tara nyeun masjid teh butuh eusi lain haben pasea pupujian jeung henteu ari ngeusian caradu pan garelo teh bener ya keheul atuh da wah naon eta deh so inilah nilai Pak matak lalakon nungaran kairupan mah didinya tempatna ai seni nada budaya ari budaya tradisi ai tradisi kabiasaan mata kolot baheula sok mapagahan panganten maluai lewat budaya naon ngaranna sawer panganten lamun peuting sok diayakeun ngeuyeuk seureuk rukuna hiji kalapa. Jadi rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah teh kudu jiga kalapa lamun cau disebut sasikat lamun pare disebut sageges ai kalapa disebut sasirah artina rumah tangga sakinah mawadah warahmah teh kudu sapamikiran sasirah sapamadegan kakara bakal sakinah mun pemajikan ka pasar bapak milu ka pasar mun pemajikan dahar di restoran bapak di restoran aman tah nu teu aman mah bapak di restoran ari pemajikan ngoseng kangkung teu sasirah teh bapak warang dahar di restoran jeung sate aya di imah di oseng kangkung cek pemajikan teh bapak nangangantosan bapak mak teu acan tuang hoyong neda sasarengan jeung naon jeung oseng kangkung cek bapak geus jeung naon jeung sate daek ibu dahar jeung oseng kangkung sedengkeun itu jeung sate juga jang ilek pan eueuh kanyaah ka pemajikan lain ngagubug mah matak sasirah nyieun deui sasajen salaki jeung pamajikan sasajen artina saajen deuk usaha salaki dihargaan lamun lain ku pamajikan deuk usaha pamajikan dihargaan lamun lain ku salaki ngarep-ngarep salaki urang dihargaan batur tong ngimpi ibu matak silih hargaan disebut sasajen artina saajen di jerona aya kembang alat sesengitan jadi rumah tangga teh kudu bisa nyengitan salaki nyengitan ka pamajikan aya aib anu saeutik tong sok dibeja-beja ieu mah salaki sare jepret foto molor wae dijieun update status sare jeung manehna dahar jeung manehna kulem jeung manehna ai kagorengan dikoncar ka umum pe obok nya di poyoknya dilebok tuh kembang simbolna ge artina seungit silih seungitan gek diuk dina samak nah teu ku karpet sabab tujuanna samak visi misina adalah samak artina samaksud satujuan mata kudu dina samak teu bisa ku permadani kieu diuk salakina belah katuhu pamajikanna belah kenca diuk dina samak ngandung harti kudu samaksud jeung satujuan kakara rumah tangga bakal sakinah mawadah warohmah datang berang disebut sawer panganten bolong bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awora kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin Allah nuhun baji awur kembang malati tinggal ti calon bupati awur kembang malati awur kembang kasturi diawur ka heman diaburu kabur amin diawur kanya diawur ka asih awur Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil
tinggal ti para kades simpen di mana nu jembar ayeuna oh tinggal Padewan Gerindra ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mere ai panganten edek moal reudi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir kieu we usaha mah teu kudu raha nepi ka batin ti lahir nepi ka bati dek dililakeun Wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi Pak Dokter wur awur kembang kaheman hatur nuhun nya sing sarai milik sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi atau anu gaduh patekadan singkun payakun ku Allah dijadikeun teh doa khusus kanu mere teh ari nu teu mere mah sok we ngadoa sorangan lah ha ari yo sobat kuring bapak-bapak Pak Kades kira-kira teu mere mah sok we ngadoa nyalira lah palebah mana simbolna papagahna supaya sakinah mawadah warohmah dirujuk tina Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke-21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun rumah tangga sakinah mawadah warohmah disimbolkeun ku kolot baheula hiji kudu ngawurkeun beas kadua ngawurkeun es bonbon cek ibu cek abdi mah permen da ibu mah keukeuh kana minuman ge limun atuh nyebut Pepsoden odol atuh da lamun ka kota dayeuh naon maknana ieu teh simbol papagah kolot baheula disimbolkeun disumputkeun diawurkeun beas teh artina salaki kudu bisa ngawur ka pamajikan disebut mere napakoh napakoh dibagi dua hiji lahirna dua batina lahir ku dunia batin ku agama lahiriah imah pageuh baju teu dahar seubeuh matak lol kolot baheula nyeun pencasilat dua di swagina padungdung jeung golempang ai padungdung igel pencan rusuh tugas salaki rusuh dina usaha pamajikan golempang kalem kalemna balanja pibeung hareun nu paling paur mah lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh balanja angarekana bang emo kaituna teh padungdung igel pencan rusuh golempang igel pencan anu kalem lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya sabab tugas lalaki nganapakohan lahir jeung batin lahir imah pageuh baju teuh dahar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan tugas saha eta lalaki empo ibu-ibu bari ngaret ke bapak-bapak kadenge nyaho urang oge da tuh komo ibu itu bari nyiwit ongko kupingkeun ngawur ternyata dijabarkan matina Quran Mbak naon eta ngarumuskeun sakinah mawaddah warahmah iwati lalaki nu kudu bisa mere napakoh lahiriah ku dunia imah pageuh baju teuh dahar seubeuh hayang dangdan hayang geulis nya dangdanan hayang nurut nya contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tah pasakeunana mah gera ibak ye sabuna mah diparfum tah parfumna mah gera kulem tah spray kasurna mah gera tuang tah dengan sanguna mah gera diacuk ye bajuna jongjon teu Bu tah bahasa jongjon teh disebut sakinah geuning kitu Pak eta jongjon teh dek jongjon kumaha atuh ai nyangu dititah ai beas eueuh nyarungsing lah nah memang na keusik rek disangu ai mani ai sare hayang jeung nu seungit ai dimandian ku sabun ganu poguh asa hees jeung doma Garut salah saha eta salah salaki da tugas lalaki mah wani tanggung jawab wani rasikona nikah jeung seorang istri hampura Pak inung bapa nanya direbut kanya inung bapana ku awak urang sehingga inung bapak geus moal bisa merhatikeun mangga jang nyerenkeun neuteuk leuheur meulah jantung bener
hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Menangnya tugas lalaki. Kedua nu diawurkeun teh es bonbon, ai es bonbon teh permen, ai permen manis asam asin rame rasanya, nano-nano. Rumah tangga teh ulah dianggap ngeunah, ai poe ieu mah heueuh ngeunah 7 tahun ka hareup, 14 tahun ka hareup, 15 tahun ka hareup, wallahu a'lam. Sabab nu ngaran rumah tangga lain enteng tapi rada bangga, lain ibarat bobogohan. Keur bobogohan jatuh ti tajong, getih di lamotan, dibawa ka puskesmas, menikahnya ahnya. Ayeuna geus kieu jatuh ti tajong, deuleu ta eta batu eta cokor. Heueuh pan. Ini wisata mawa motor, aduh kajian motor butut mogok dorong kuduaan. Ditanya ku bisa lakieun ridho ngadorong motor, demi coba ayeuna motor mogok dijejak haritakannya ganti cek aing oge. Nyaho urang oge aya perubahan Pak. Matak lain ibarat bobogohan. Rumah tangga itu nu aslina. Bener Ibu. Pahit peuheur lada haseum rumah tangga 2 minggu minantu teu usaha mitohanya gara tuang kajian teu usaha teh 7 tahun teu usaha jengkel welur kadang-kadang hayam datang disindiran ka hayam pan minantu gigireun kumaha ceuk mitohana kor tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu isukna teh hayam teh laleungitan dicekekan ku minantuna bari nyekekna teh gara-gara manis cenah aing dicarekan. Kekeh lalaki mah kudu jadi satria. Aya pamajikan teh hak urang, hak ibu barang penta, kewajiban bapak barang bere. Kartos ya. Hak ibu menta, pawajiban salaki mere. Gumantung sakamampuhan. Heeh ya. Pahitna, peheurna, ladana, haseumna, nerumah betangga bakal terjadi. Mata kukolot disimbolkeun di awur-awur. Hiji ngawurkeun beas, mere nafkah lahir jeung batin. 2 es bonbon, artina permen, manis asam asin rame rasanya. Sing kuat mental rumah tangga. Hiji waktu pamajikan bakal guraweud buat baeud. Leuh. Nyaho abdi ge. Buat baeud jemedat jemedut jumras jemris. Lalaki hebat malain ngadat. Jeung lamun ibu keur baeud Pak hampura tong loba ditanya mah asa aya cukang keur meuntas. Kunaon baeud? Pasti jawabanna ku sia. Kadon pasea. Mending ge bapak mikir da urang mah lalaki eta adalah pamimpin arijalu qawwamuna 'ala nisa. Salaki adalah pamimpin kudu ngarti kana perkara nu dipingpin. Lain eta kahayang rakyat teh boga pamimpin teh. Nah bari nempo ka luhur. Nu ngaran-ngaran da urang mah ngomongkeun rumah tangga. Lain ngomongkeun pemimpin itu keur ngomongkeun bab rumah tangga. Berarti aya nu mimpin aya nu dipingpin. Saha anu mimpin? Salaki. Saha anu dipingpin? Pamajikan. Ngeunahna rumah tangga teh lamun pamimpin ngarti kana kahayang pamajikan. Ngeunahna boga bupati teh lamun bupati ngarti kana kahayang rakyatna. Lain ai keur hayang jiga nu heueuh pidato di alus-alus bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi pret. Geus jadi atuh. Sabab Purwakarta boga guru dina politik saha Kang Deddy Mulyadi asruk-asrukan ka rakyat neangan rakyat nu sangsara belenyeng ka budak yatim disakolahkeun nepi ka loba eta urang teh nu diharap-harap teh hayang aya gantina Kang Deddy lain meungpeung aya calonna dari eueuh mah urang ngomong jeung naon paling resiko teh diulem deui bae we. Lalaki teh kudu ngarti kanu dipingpin. Keur buat, keur baeud, jemedat, jamedut pamajikan ulah ditanya anggur bapak ngaragap angan sorangan. Aya naon pamajikan bet baeud? Oh, boa-boa salah di urang toong padaringan geus kosong, meujeul pamajikan baeud. Lipstik geus dicokelan ku bilik, meujeul pamajikan baeud. Wedak geus dekok tengahna, meujeul pamajikan baeud. Ditempok kamar geus teu dilicin-licin, meujeul pamajikan baeud. Nu nagih rabeng, meujeul pamajikan baeud. Lo tukang baso ngalengo tina janela kicep bapak jadi ngarasa dosa paingan pamajikan baeud salah di aing sampeurkeun ku bapak hampura mah mamah buat baeud jemedat jemedut teh bapak anu doraka jeung salahna aya ieu teh acis 3 juta kop keur mamah keur baeud dibere duit dicawelkeun kana gado langsung nangkep lain tadi teh solusi bener
solusi. Sabab nu tadi Pak, metodena adalah kemang teh seungit, lamun dibawa kana akar budaya seungit teh disebut siliwangi, silih seungitan. Siliwangi, silih seungitan. Nu kumaha nu disebut siliwangi? Rakyat lapar anjeunna pangheulana lapar, rakyat seubeuh manehna pangpaneurina. Ta eta nu disebut siliwangi teh. Jadi salaki teh ulah ka barang dahar lamun memeh pamajikan seubeuh. Nu ngaran pamimpin teh ulah dahar di restoran ai beas mahal rakyat ngap-ngapan teuing. Nada urang ngomongkeun rumah tangga urang mah. Lain ngomongkeun nu lain-lain, ngomongkeun bab rumah tangga urang. Nya sedil atuh dah tuh. Maka bakal nyaho mental nu kuat. Mata salaki pamajikan kudu mental kararuat. Di mana mental kuatna ku agama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek ngalusan rumah tangga yufaqihu fidin, lamun duanana karuat dina agama. Ternyata modal rumah tangga sakinah mawaddah teh agama. Tina agama dibagi dua, salaki nyaho tugasna, pamajikan nyaho tugasna. Maka ibu kudu apal karena tugas ka salaki. Naon tugasna? Idza nadorta ilaiha sarotka, direret masket di tempo sono imut lucu ngagalenyu someah darede alus budi hade basa matak ngeunah kana hate salaki lain guruwad wae atuh. Cicing ayeuna mah ibu nu eleh. Pek ngarasa menang tadi mah nya. Ayeuna mah kulipek gubrag. Idza nadorta ilaiha saratka, direret masket di tempo sono imut lucu ngagelenyu someah daredeh alus budi hade basa ngeunah teh kana hate salaki teh. Artina ibu teh kudu resep dangdos. Duit ti salaki pake dangdan ge keur heuh bener teh. Duit ti salaki pake dangdan ge keur. Nah kenyataan mah kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Segala dipakai banget, make pupur, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat asa hees jeung jus atuh da. Duit ti salaki bolehkeun kana kuota, salaki mah ngeh nu macul, nu kuli, nu pabrik, nu guru, nu karyawan. Anu meuli itu, meuli ieu, ibu bolehkeun kana kuota eta salaki keur naung jagong di jalan TikTok kan. Eta duit ti salaki dipake gigituan. Tempok ke sang lu atlet ke salaki. Artina tugas ibu teh tembokkeun atuh tugas ibu ka salaki. Salaki balik usaha samut na lawang panto rengkuh bapana geuning sumping lain kieu wae atuh. Lo salaki teh geuning bapa parantos sumping cekelan leungeunna suntangan gek calik dina bang barung. Bapak hapunten sapatu urang polosotkeun laan sapatuna buka kaos kakina. Leos ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan. Hampura bapak rumah tangga urang mah daleutik keneh teu aya gula-gula acan, cai teh sakadar cai we regot ku salaki. Jiga nu amis diinumna lain nu amis gulana tapi nu amis budi ibu ka salakina. Beres sarupa kitu tungtun deui salaki bawa ka cai, bili bapak teu acan netepan hayu mangga bili bade ibak, cai haneut aya, cai tis aya, ieu anukna, ieu sabuna, ta ieu odolna. Dekul salaki mani, ibu cicing di dapur, beres mani papageun ku ibu bagaikan raja salaki teh. Nah olohok kunaon? Bagaikan raja. Beres mani bapak ieu sarungna, ieu kokona, ieu kopiahna kebutkeun sajadahna ku ibu mangga bapak netepan heula. Dekul salaki salat, beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki. Deuk naon nyuuh deuk bebeja. Bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisi abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap saipah dampal abdi teh teu acan rumah tangga ngabungahkeun nu jadi saroge abdi. Hapunten bapak teh satria keur abdi, Arjuna keur jisim abdi. Punten punten demi Allah ieu ceramah jero teuing direret ti ditu nepi ka dieu da eueuh nu kitu atuh. Ditempotina kiceupna ge iya nanaonan kumaha duit teh eta eusina teh. Nyaho abdi oge. Tak mau belah dieu mah tah. Beres menta hampura bapana bili teu acan neda urang tenda sasarengan ngan hapunten teu aya rencangna ukur geura cengek jalujuran 2 siki bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki uyah we ongkoh tapi tempo huap salaki sagede peureub lep lep jeung isukna teh jag-jag we salaki teh batur plu henteu sehat awakna. Ternyata nu matak mawa sehat lain kadaharan anu super giji lain nu mawa lain kadaharan anu 4 sehat 5 sempurna tapi sehatna salaki teh gumantung budi ibu. Kajian daging hayam dibikeun, sate dibikeun, aing ngocobrot wae gigireun mah da capek atuh.
usaha lotik barang dahar hayang jeung sate sero sugan mah boro-boro asup kana beuteung dina ti koro hayang ongkek bener Pak tuh tempo bapak-bapak kadenge keheul atuh da sedih tah mata poin nu kadua idza nadorta ilaihi sarotka nu kadua ceuk agama idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh. Istri soleh mah kajian kurtunuh dititah teh ngadak-ngadak buringas hampura abdi keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun ibu keur nyaritakeun istri soleh abdi istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah ka mana rada ngalai bapak tunuh hampura bapak bade naon pangdamelkeun cai kopi ngajeret teh harita keneh mangga bapak mangga ngan teuing jeung ieu tah jiga nami mati balik keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh reka mana nyasare atuh nah tunuh gitu heeh tunuh lain ngebacos wae kana TV Persib nu juara ge lebok ka itu bal geus riweuh heudek sare heeh deuk naon maneh lain pangnyieun kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan arek sare tunuh ta eta mah jigana ieu istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas ayo urang mah tibalik keur buringas dititah ngadak-ngadak oh, rumah sakeun kadinya tuman teh pokona mah tawayahna neng teh keur tunuh salaki butuheun wayahna tadunan beres asar Kangjeng Nabi Muhammad leos karorompokna hoyong ngaleueut Siti Khadijah keur wiridan dan Nabi mah tara tutah-titah nalika pamajikan kerepot beda jeung bapak pemajikan kur nyusuh budak di gemol eta mah kadenge cek ceramah kamare kudu taat pemajikan ka salaki surga mah surga ti mana horeng nyiksa nu kitu mah pemajikan keur ngomong wadah nyusuhan segala rupa budak di gemol hei cokot heula atuh budak nalinjang jadi titah ibu ngagugu nya heueuh da sieun leos ka dapur nyuh kopi tangtong terang hampir pebeus gelas ge bari kukulunu hate kieu geblek salaki belana ngajajah bari mah patahan ka budak engke mah jajang maneh omat ulah jiga bebengok bapak sia gitu dibikeun cek kopi dibikeun kalau mah dek dibikeun eta pan budak keur digemol crot telehonna kana kopi dikocekeun harita keneh pikeun ka salaki mangga bapana kopi anyar suruput ai terakhir aya nu pangset pan digerowan ku bapak mah nah kopi teh pangset lah tong ribut vitamin nepi ka ridho salaki di enrin kunaon teu ridho nalika ibu dititah ku salaki kaayaan ibu repot tempo Nabi tara pernah tutah-titah nalika pamajikan keur riweuh well tah matak bapak ge kudu apal ya mah tutah-titah keur riweuh atuh Siti Khadijah nuju wiridan Nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira kumaha Siti Khadijah nyamperkeun bari nyegruk ceurik ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi kunaon Siti Khadijah hayang dititah Nabi wawuh kana agama idza amartaha atau atka Nabi nitah hakikatna Allah anu miwarang teuing jeung ieu teh jigana gitu lamun bapak nyanak teko nyalira ngaleueut nyarira pamajikan teh da jigana moal mentah hampura moal nyangu sorangan masak sorangan ngaleueut sorangan jigana pamajikan omong ngadon kieu ti kajauhan Pak hideng kacau idza amarta atau atka di mana dititah wajib patuh jeung taat telo hafizat ka malika wa nafsik awewe mah yeuh kudu bisa ngajaga ngariksa awak kaluar ti imah sok digami sok ditiung ulah buuk ditempo-tempo nah nu mayar mas kawin salaki urang tapi buuk ditempo batur ieu teh kudu marahal hirup teh ta ieu teh mahal ieu teh nu mayar mas kawin salaki ibu mata cukup salaki nu apal geulisna ibu satuju ulah sarua jeung nu di jalan mah kahanap rok pono kaluhur you can see buuk di beureman heugelis Pak da abdi ge apal jeung sakapeung mah Aramis Budi deui nya nu kitu mah nya kades nya eta kades ngadon ungeuk nya dijebak saeutik kades nya boa nada urang mah ngarang kahanap make kolor kaluhur you can see buuk di beureman jeung Aramis Budi lamun turun tujuk langsung om check in om juk kitu geuning
turutan ku neng ka salaki teh. Heeh. Da nyage kuring ustad teu hararayang boga pamajikan udah gamis umur-umur. Keluar ti imah pek digamis pernah katempo buuk di kamar wayahna di kolor. Di kamar kumaha maneh? Hargaan nafsu lalaki, Pak. Ulah geus kagoda ku batur kakara jebleh. Lamun salaki urang tuang toong ka awewe sejen ibu ngarampak angen boa-boa na awak urang aya kekurangan tanya bapak naon kirangna abdi kitu atuh lain janji ngamuk ti keur lalajo dangdut salaki nempo geuning ka artis aduh ampun Gusti nu ditempo atuh da ikan paus nu di imah gebog cawu cicing pokokna mah teu nyaho eta ge bejati kades tah ikan paus nu kumaha teu apal abdi mah teu nyarana teuing aya nu dieu mah gebog cawu gitu tiis ditoel teh kala ka ngadilek mah carape nah aya nu di jalan nawaran heeh nya ampura Pak tugas ibu teh ngajaga ngariksa awak ulah pernah orat ibu katempo ku batur da geulisna ibu teh cukup salaki anu apal tilu tah keur lalaki hambura latagdob tugas lalaki mah tong gede ambek cicing lalakieun ieu ada teh robah atuh lain pepolotot wae nah pamajikan teh saha teh budak batur nu dipikanya ku inung jeung ku bapana ayeuna ku urang dipolototan saha nu teu ngeunah inung bapana Pak tenang Pak bapak momal wani nyaritakeun ku abdi carekanana budak teh hade ya si bapak ngulem urang bapak mempan rada era kami nantu jang omat mual keun ku abdi Pak wakilan lah iya inung bapak namanya ke anak hayang naon mual burung di tedunan sakola kedokteran ratusan juta bea ridho kolot mah nya Pak ayeuna geus jadi dokter geus jadi bidan prung nikah da moal dibalikeun deui eta duit ka kolot moal nu ngareunah mamaranehanana matak sing baraleg jadi lalaki teh tong nyiksa pamajikan atuh lain keur diteungeul lain keur dibaeudan lain keur dicarekan pamajikan teh lain keur dipikanya ibu dipikanya aku salaki ngan ibu ge wayahna tong asa kapuji teuing deui ngahajakeun deh da lalaki huak-huak suntak-sentak teh teh kunya lain ieu mah baperan ampun sabab lalaki mah tempona wujud kumisan janggotan bulu dadaan handaruan ibu eueuh kumis eueuh janggot secara psikologis kejiwaan geus beda Pak bapak kumisan janggotan berarti bapak mah aya kaamek teu meunang baeud daerah baeud kumis jekrem nya teu isieun kitu kalau kajiga lele useupeun coba ibu eueuh kumis eueuh janggot baeud lucu jika jeruk eudek bitu matak tugas lalaki atau didinya kudu nepi matak lalaki mah kakawasaan anak akal pamajikan mah di kawasan aku perasaan matak lalaki kudu ngakal pamajikan baris ngakeul lalaki ngarah pamajikan jadi ngari latak dob teu meunang gede dua sodikin lalaki mah kudu jujur paling teu ngeunahnya ibu dibohongannya ibu bener hayang apa lalaki kuno keur ngawadul Pak cek adu leuwih hade balik dah daripada kasiniran hayang uninga ibu lalaki nu keur ngawadul ambura antara urang we nya bapak mah kabongkar kabeh ya mah komo nu di tukang mah mangga Pak lalaki nu keur ngawadul ngirung ngomongna mun keur ngirung keur ngawadul di mana bapak nya anya anape aduh carape di mana hebor nyebor cenah ibu pan ibu jadi curiga sing balik ngomong teh maka jeung jadi kitu hebor sing carape cing teh Pak kunaon ngirung ada cenah pamajikan pangheulana nah cing teh palebah mana eta keur nyeuseuh bapak teh nyimpen duit 500.000 kapanggih ku pamajikan disakuan ditanya mah di dinya teh aya artos 500 kumaha cing teh cek pamajikan bapak uka euy ngaya kedu sarwana gini palingan teu baraleg rumah teh ngarirung kabeh lamun lalaki nu teu ngirung mah nu nelepon angkat ku mamah tah teu ngirung teh
cobaan ayo nelpon diangkat ke pemajikan. Camat nelpon camat. Camat. Sok ngawararadu matak kami nanto si Pak Haji lamun HP aya mantan blokir. Ti ayeuna sok nyeng cokot mun aya kana pek-pek blokir. Allah judul silaturahmi Allah ngajaga perasaan pamajikan lebih utama daripada ngajaga perasaan mantan. Matak terjadi geus ya teh geus teu bogohon rek dikukut wae teuing. Waduh punten Pak sok balokiran tah nu tukang. Aduh, atawa mun teu diblokir ganti ngaran. Lamun lilis gentosnya ku Udin. Pas Udin nelpon pamajikan ngoceak, "Pak, Mang Udin nelpon." Wah teu ngagebeg bapak. Nah, da lilis rumus bapak mah. Aduh, matak abdi mah alhamdulillah. Apa teh jugrag-jagrag di rorompok teh, Pak? Jugrag-jagrag na meja antep we. Nah, datar aya maca da pamajikan lagi atuh. Lamun geus boga mah pamajikan mau bakal terbuka sok mah kop bukaan eueuh nanaonna nu ngulem kabeh oge sabab di jalan anu rahasia ge dipupusan. Neng lamun boga mantan tutup lawang si gotaka matak teu jadi jeung urang ge lain nu terbaik keur urang nu terbaik mah tah nu gigireun neng matak teu kudu mikiran mantan pret nana gerhana boga mantan nyeri Pak baheula keur jadi mahasiswa pernah ngaheureyan sting teh neng da neng magelis akang sakieu memujuh yang bari naon cinta lamun kumaha lamun dilamar ku akang ditolak sapajodogan teu sudi lamun di dieu aya nu pernah ditolak ku istri nyerina di dieu tah sakitnya tuh di sini Pak nah cinta kunaon mah jeung nolak teu hararayang cenah ka mahasiswa bari can boga gawe pedah abdi keur sangsara nyeri teh Pak ngan alhamdulillah ku diomongan kitu abdi jadi mikir cing rek jeung saha atuh nikah rek jeung nu beunghar bener Pak. Wah, eta mah ngadenge mas kawina kana speaker kuat aya ngabom jeung masjid-masjidna tuh. Ai diomongkeun di jero, kalau aya nang mas kawin 150 gram kuat hayang kumaha eta ka masjid. Aya ngabom amak atuh. Ditambih artos 80 juta. Situ ulang cing teh. Bari abdi dihanapeunana imahna teh. Kuat hayang ingkah. Ngusap dada harita. Cing teh naon alasan jeung nu beunghar? Cenah hayang we jeung nu beunghar. Lol teh corona kamari geuning nya 2 tahun. Keur abdi mah alhamdulillah corona teh anugerah Bu. Nah jadi bangkrut si ekonomina atuh. Ayeuna teh toko emas geus eueuh, mobil dijual, gedung dijual, kongkorongna ge geus eueuh ayeuna teh. Baheula mah nu 70 gram teh ngajepat. Tapi anu teh make aneh usut punya usut cek tetanggana kongkorongna teh bisa dieclok. Nah tina lajada. Ladang tina COD. Urang mah da apal warnana ge geura urang tembok. Lol corona hancur ekonomina abdi naik Pak ekonomi teh naik enak sawah kabeli imah nyieun mobil kapeser itu bangkrut ayeuna teh cerai lur make jeung ngaWA teu eusina aya keneh cenah uning ngakeneh ka abdi ditempo PP-na anjir cinta si ieu ayeuna pan abdi geus jadi ustad kudu lea hate cing teh uninga alhamdulillah aduh cenah mah bijaknya beri hate mah geremet bebengok maneh cing da aya naon ngaWA tara-tara ti sasari sanes bade ngundang cenah abdi mah bade babartos kahiji ekonomi abdi ragrag kadua abdi cerai terus wios cenah ayeuna mah abdi bade nampi ka AA jawaban abdi simpel hampura geus lain level alah sadil atuh da madak ka kaum ibu-ibu ya ka kaum ABG tong sok nolak lalaki lantaran teu boga gawe. Nah teu apal takdir kahareup mah buat jadi jelema pangbeungharna bener Pak Haji ge ayeuna dihargaan batur dihormat batur disanjung batur teh tanya Pak Haji baheula pernah diledek batur dihina batur dek ngeclok ka tetangga teh dibere Pak Haji bener tuh ungeuk da nyaan atuh buah apa cek Pak Haji teh pernah ngawangkong teuing teu para kades ayeuna dihargaan disanjung teh geus jadi kades pan bareto mah saha atuh nu ngeclok 50.000 ge teh dibere rek ti mana cenah jaminanana kitu matak tong sok ngahina jelema nu sangsara Pak usut punya usut Allah boga kun payakun boga takdir manusia anu sadar anu sabar yakin ku Allah bakal dirobah takdirna tah karasa pan bener nolak baheula ka urang teh ayeuna mah moal teu nyanyautan sirahna lebok kayaknya
mamam nya ulah neng iya ulah tolak-tolak ka pamegat kajian teu boga gawe tah tuh bapak menantu lamun teh mah boga menantu teu boga gawe hitung-hitung sedekah lah kan bae lah sugane genep tahun ka hareup robah 12 tahun ka hareup robah heuh nya teh geus rada jengkel 5 tahun teu usah kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot lah atuh da kewajiban lalaki nepi ka leungit teu ngusahakeun pamajikannya naon lamun lain marmot atuh lalaki mah deuk leutik deuk gede ge wayahna tarimakeun matak ibu lamun dibere rasiko ku salaki tong loba ngeluh entong dibere 100.000 nuhun aa kitu tah dibere 200 nuhun aa anger dibere 300 nuhun aa kudu kitu lain habna kikieuan mah kana naon sakieu tak ulah teh kumaha lamun tungtung hirup kieu tuluy maot teh pan di dieu kudu nilep ieu mah jepret deui da bener baheula dosana ke rumah tangga loba kieu ka salaki akhirna lebih pinter nyokot 5.000 jug nilep sorangan teh mah dongeng wadul tong dianggap sodikin sing jujur da awewe mah ibu-ibu mah jujur leuwih hade perih tapi jujur daripada amis bohong bener heuleres teh leuwih hade perih kadengena tapi jujur daripada ngeunah di dengena tapi ngabohong bener paling nyeri cenah ibu-ibu malah dibohongan nyaan oh, sok bari ret atau ke bapak-bapak kadenge gitu sodikin telo mustagfirin sing arasak hampura sabab nu ditikah teh adalah pemajikan teh jelema nu nikah nage lalaki teh jelema ngaran-ngaran jelema poho bodoh bala salah pasti bakal terjadi oh silih hampura antara salaki jeung pamajikan darek diomean ku saha rumah tangga urang lamun lain ku antara urang jeung urang maka nu kaopat sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak disebut birrul walidain sing alus ka indung bapak ulah nepi ka barudak teges beger poho ka kolot menyakolakeun beak sawah beak harta beak bana nah ai palebah di wisuda lain kolot nu gigireun tapi kabogohna bari kabogoh mah hakikatna teh ngariweuhkeun nanya dahar teu ngirim beas kamu udah makan belum beas na kitu mere sia teh coba kolot tara loba tunya tanya nyai tah gera dahar yeuh sanguna yeuh deungeunana belaan kolot mah teu wani barang dahar anu ngeunah dibikeun kabeh ka anakna leres tapi eta geus kuliah nu gigireun kabogohna beletuk dipoto digedekeun masang status Facebook make status nanti gera deuh pikalucueun terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol kabogoh ngamodal naon ngarepotkeun make jeung meunamai dari nol riweuh teh kade keur kaum hawa tong kagoda ku bibir lalaki buaya ada teh manis nggak ada juga teh aja biarlah teh aja kan manisnya kamu budak awewe ayeuna juga kakalepekan pira kada disebut gitu buat dianggap gula yai sadil heuh nya tuh matak sing hade ka indung sing hade ka bapak naon nu teu digugu ku kolot sok hayang hajat kikian ieu background di kieu-kieu wah 12 juta mah background wungkul cek urang muku terpal ya tuh da moal nanaon mustami mah nya itu tuangon bapak ibu kuat seueur sabaraha puluh jutaan sok bisi teu percaya ratusan juta dipake hajat teh teu kagantian kitu nanaon penting tebus ku anak sing runtut raut sauyunan kaca jadi saleuwi kadarat jadi salogak kolot mah teu pernah barang pentak kana harta anak nyaan ibu tapi kolot mah hayang nempo anak rumah tanggana runtut raut sauyunan kaca jadi saleuwi kadarat jadi salogak nyaan tebus neng kuneng mun papaseaan ulah bebeja ka kolot senangkeun kolot mun geus boga anak tong diseret ka kolot bisa jadi deni gede di nini teuing karena nahaon atuh karawin ai boga incu diseretkeun ka kolot mah nah ada kolot urang mah cenah ridho heueuh kolot ridho ngan Allah nu teu ridho harta loba gedong sigrong moal ngeunah di cicingan naha ngaganggu incuna kanu jadi kolotna paduliah urang ngomong kieu ge sabodo pan penyakit sararea ya bikin ke pemajikan perintah ngasuh madrasah terbaik adalah seorang istri bapak mah wajib nage usaha jong-jong hirup teh tah teh ngawakilan kaum akinan nenekna tah cenah ku anak aing kahayang teh kadarengeun da hayang dangdut ditabuh hayang pangaosan di ulem hayang wayang digejrengkeun ditabuh melaan saha eta melaan anak
cing atau anak mah teu mungkin bisa mulangkeun tarima ka kolot ku harta banda, pulangkeun ku runtut raut sauyunan, kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak, rumah tangga sakinah mawadah jeung warohmah, kolot mah geus bungangang bunga leuwih tibatan dibere harta. Lora sepuh. Tuh, sing hade ka indung, sing hade kanu jadi bapak. Tadi teh ninggal banser mana? Pak Banser? Seberapa orang Pak Banser? 2. Kada yuk. Ada duit kurang mah. Aduh. Hoream ngitung sieun gede tuluy teu ridho cilaka. 1 2 3 4. Nah, 2an. Ya. Kang rokok. Hapunten nya abdinya. Hapunten pisannya. 2an nya, kada bisa nu kalawat. Mangpeung can dibikeunan. Sami-sami. Yatim. Mana? Dek, sini, Dek. Udah dibawa atau udah bakal menang abdi mah moal sarakah teuing ieu. Ya Dek, sini Dek. Aya saurang. Sok we. Mangpeung loba pejabat dek 70 ge naik ka luhur. Paling urang turun kan antep cenah ku Pak Wakil Bupati. Dengan duaan. Oh wios, tong diganggu no apa mah. Kayak dia tang ku abdi 3. Ngan 3-an, Bu. Sok mangpeung can dibagikeun ya. Cicing nini mah tong aku yatim riweuh teuing. Ujung yatim, manya yatim geus kawin 3 kali atuh teh mah. Dedek, kapal Dedek, sini Dedek. Sini Dedek. Aduh. Sini Dedek. Sini. Sok, gawat saha deui. Sini Dek. Kudu cingceung kana rezeki ya. Tapi Kang abdi bari nyungkeun tulung pangetangkeun. Aya Kang pangetangkeun Kang. Banser pangetangkeun Pak Banser. Ya, hapunten nya miwarang. Abdi hoream apal sieun gede tuluy teu ridho. Panceukna hate teh aduh mun dibawa teh sieun kitu, Pak. Ayo. Menang jigana 2 juta. Aduh. Kapal Dedek sini. 1. Sini Dek, sini. Paun ya. 2 3 4 5 6 7 7-an. Aya kan ya, Bu? Mana? Oh ya, 8 ya. Alhamdulillah ngemplong. Ngan 8 mah kauntup ku duit sakitu. Anu paur mah duit menang 2 juta, aya yatim pek dreg 30. Duit urang keceot hoream. Mata kerada regreg, aya bapak anu bade nyalon bupati regreg, abdi kikian teh regreg, dina nomokan ge, nah tinggal bebeja ya ka Pak Dedi. Baran ditelepon ku Pak Dedi teh nya. Barenan Bang Jack, Bang merekeun heula, kitu meureun. Pun dolor Ibu bade nyalon bupati, pang nyobloskeun nya. Mudah-mudahan anjeunna kun payakun jadi. Oke aya Bapak Dewan ti Gerindra nya anjeunna sing lulus tina ujian, heude jabatan teh ujian. Abdi oge viral teh ujian ieu teh Ibu, bisi teu percaya mah beger ge hese geuning viral teh. Aduh, tapi ka cara rape. Nu jadi Bapak Babin Mas, Babin Sa sing sarehat aranjeunna teh nya. Dulur kuring nu janten Banser sing sarehat sabaraha? 2.100.000 dibagi 8, 1 2 3 4 5 6 7. Ya dibagi 8. Sok Dek, sok. Kada. 2.100.000 dibagi 8, Bu, sabaraha? 2 sewangnya, Kang. Nyaan yo moal nomok. 200.000 ewang. Dedek. Sareng saha ayeuna Dedek? Sareng Mama. Mana, Bu? Oh iya. Sok di dia we teh. Berarti salapannya. Sok Dek, cari Dek. Tatih. Ya. Salapan? Cingkang pang misakeun 200 dibagi salapan gitu. Oh, da abdi mah sok sieun ieu atuh. Ya, ditilepkeun we. Hiji. Ya.
kalau menurut kieu mah pan kaciri pasna teh 2 3 4 5 deui 5 iya genep 7 8 nyesanya salapan oh nyesa gini nyesa sabaraha aya deui Bu ya jatah saurang deui pira ge mana sok mumpung aya keneh sok 200 nya tuh 10 urangan ya ngan ieu aya sesa 100 sahan rek nambahan 100 deui nya wah calon bupati euy mere deui euy 100 bener Pak Bupati oh jadi pas 11 urangan nuhun Pak Bupati aduh keren ya sok yo sok baik lah baka dede tapi caca nikah oh kan baik nah ribu juga nu curiga ka urang dede tah ibu hapuntennya abdi mah da ukur nyalurkeun kahiji pangitan nu kedah masihkeun ieu teh calon bupati Purwakarta hapunten ku abdi di piwara engke ieu pasikeun ku saurang-saurang kadua tokoh masyarakat tokoh agama teras deui ti partai Gerindra teh padewannya Bapak pokokna berjogikeun salapan jalmi Pak Kades sadayana Pak Haji Barokah nu mana oh nu hajatnya oh kan bae sok bae di mah didinya nya soalna geus gede ieu panggung berat teuing aduh cicing deh 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan ya 10 tuh tangge wios bapak mah di dia we ngajeng-jreng di dia kan saya kan kapa itu kapa bupati nah di Cepengan ku saurang-saurang kewe urang sareng masih kana nama oh aduh jang hampura kata kolmik geus pi omongeun hirup teh sok bahasa deui Pak sok Pak Kades seberiji sok we dah lain Abah Anom oh Pak Ketua MUI Pak Ketua dihaturenan hapunten abdi yo Pak tah Pak Lurah sok Pak Jaib Bapak ngeringan kan iya kanggo ieu ningal marurang kali yatim ieu teh wilayah ieu Kang yatim wilayah ieu sa RW ieu gitu oh sa desa tuh pan genah ya mah nya nu hajat teh teu ngayakeun santunan jug langsung aya santunan aduh ya sok sadeui Bapak polisi Pak Babin mah sok oh ya sok pokoknya 10 oh alhamdulillah aya dah 2 deui 3 deui oh ya Kang ku Kang atuh sok teu naon sok ya hiji deui nya sok saha Pak tah Pak Ketua Abdesi wah angin Kang des iya baru iya depan urang teh rawe-rawe rantas malang-malang putung dede tinggal kapayun sepuluhnya ya sok kanggo dokumentasi ya saurang deui tuh itu tuh oh mana coba Cepengan si Bapak Kades mah eta aya nu mana Ibu meranggali teh nu bobo teh eta nya ya engke dipoto heula cenah sok kanggo dokumen
berkah panganten dina hajat oke jeung aya santunan berkah ya mah aduh Bu Haji sok tah gitu Bu. Ibu alhamdulillahnya sim kuring kikian teh ieu teh nembongkeun sebenarnya yen urang teh ulah nyaah teuing ku perkara dunya wirehing dunya urang teh bakal dihisab jeung dipentap pertanggungjawaban ari kitu mah geuning ieu geuning gigorehel mah aya ning marurang kalah yatim anu hak di barang bere ku urang. Mudah-mudahan sanajan artosna alit sing manfaat. Atau sedang dipoto? Mangga Pak. Dede, suntangan Dede. Suntangan Dede, suntangan. Iya, nuhun. Langsung ya turun biasa. Sode, kepala Dede, ya Sode. Itu Dede ini Bapak Bupati Dede. Alhamdulillah. Nuhun ya. Sok Dede langsung Dede. Iya Bapak Dewan Dede, alhamdulillah. Sok Dede. Oh Dek, canak artosna. Oh, iya Bapak Hajat Pak. Nuhunnya sok Dek, bari lungsur. Kadinya. Iya Pak. Eta Dede canak artos. Aduh nuhun Dede, nuhun. Nuhun. Oh nya ya keun ga. Sok balik itu. Tah. Sok alhamdulillah. Bapak ieu tak ieu Pak nu teh acan teh. Sini Dede ya Dek. Sarang Bapak polisi. Alhamdulillah. Anu bobonya Bu tacan. Nyesanya. Nyesa Pak. Oh. Kadieukon we atuh cenah da yatim, sok milarian saha. Wios sok wios. Kanggo murang kali nu teu aya ge wios sok Pak sangakeun we. Nya sok teu naon sok Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibunya. Atos. Hah? Oh ya atuh ti dieu we atuh. Ya. Oh ya lain tadi aduh ya. Oh bae langsung ge kieu nya. Di mana sekolah? Sekolah Mas Antren. Oh nuhun nya. Aduh. Sok tuluikeun perjuangan. Nomokan. Lain nomokan takdir Allah kieu meureun ceuk Allah teh ulah batur di tita kahadian teh maneh ge kudu mata nyokel hiji aduh. Kieu ya ari bab hikmah. Ibu Bapak sadayana panganten sing sehat lahir batin, Bapak hajat oge sami sing sehat lahir batin dunya akhirat. Da kikian teh harta loba nu kudu dikaluarkeun muga-muga digentosan ku Allah. Atuh panganten sing sakinah mawadah warohmah. Doakeun para pejabat urang tikawit Bapak Kepala Desa dugi ka Bapak anu bade nyalon tandang Makalangan gesan jadi Bupati Purwakarta. Mudah-mudahan Allah tinekanan kana doa urang sadayana kun payakun dijadikeun. Ibu-ibu sing sarehat, sadayana sing sarehat, sing paranyang yuswa sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura nu kateda luhur sawur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.